Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anu dipika hormat sedang rerencangan anu dipika cinta serta cana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Esa. Anu tos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana. Hadiri sadayana serta cana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka Bapak Ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medharkeun hiji biantara anu judulna kesehatan mental remaja. Ayeuna kompetisi global beuki tangguh. Sadayana bersaing dina sagala hal. Ieu sering nyebabkeun stres. Pikeun nyegah ieu, aya sababaraha cara nu bisa anjeun pake pikeun nyegah stres jeung ngajaga kesehatan mental anjeun. Nah, nu kahiji narima jeung ngahargaan diri. Anu kadua jaga komunikasi sareng jalma anu cakeut sareng kurang. Anu katilu aktif dina hiji kagiatan. Mun sakitu wae wawaran ti simkuring, bilih aya carita anu teu ngeunah didangu, bilih aya cariosan anu teu merenah dina maneh meuda dihampunkeun. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten habi hampunten bilih aya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.